سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Da iya tepan kos kieu ke masih cenah ngaji. Iya kos diampel. Eta sepi kene. Eta mah nyaksian ngomong gitu loba jasa pala putra anak-anak kabeh kos ampel cenah ka dieu. Manya bae cenah dagang ambal aya cenah ka dieu. Kadang ke tukang-tukang iya gitu tukang non gara-gara cabai bawang. Muhammadun sayyidun. Ke nagara kudu kumaha? Engke ge aing nyeun, engke bakalna kesatria cak Gusti Allah. Saat aing dek ngararapih nagara eta di mana geus kacong ke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana. Engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa engke ge moal kaharti ku otak-otak manusia saat eta bakal mimpin bangsa mimpin umat mimpin negara di luar konstatir manusia engke ge bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah waka. Cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh cirina deuleu bae engke si Semar bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat deuleu engke si Semar cak Gusti Allah manja cenah Kanjeng Nabi geus nyahon ka Semar ya Semar mah belah dieu tah zaman kamari tah zaman Wali Sanga Semar mah tamah mimiti aya wayang gelar kedua wayang kulit katilu wayang golek jadi dinya kok Kanjeng Nabi nyahon ka Semar ai sia otak teh diteunden di dengkul bleon wayahna coba tunaikeun ka dada ye si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali hiji si Semar masa lilana tilok make baju. Nomor keduanya nama lamun lempang tilok rurusuhan. Nomor ketilu di mana lempangnya nama luak liuk baik. Eta si Semar kos kitu. Ijeng deui tara bertindak di mana-mana encan musyawarah ijeng si Cepot. Sia seuri sok tongton meureun nya. Tetepnya nama kudu musyawarah heula jeung si Udel jeung si Cepot jeung si Gareng tetep musyawarah ke masukan tidinya. Berarti nyana nama tilok turun langsung kege aya tangan-tanganna tetap ahli Allah bae gitu jadi didukung ku para ahli Allah geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain si Semar mah geus urang teh angan ke calon presiden anu henteu make baju siapa bodoh jasa siapa aduh bodoh jasa teh angan ke calon presiden anu henteu make sepatu jangan coba anu make sempak doang mantap biasa ieu mah atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita ya Karim ya Allah ya Rabbi na ieu ku Kangjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara mantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rahmat diutus ku Gusti Allah dilanjutkeun ku para sunan diakhiri ku Sunan Cirebon eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala Banten nu katengah katelah degeulna lantaran boga ilmu pucuk umun di dinya di mana hibar satungtung deuleu ngalengkah 40 imah kalengkahan diutus ka dieu teh Maulana Hasanuddin ahli Allah tumbang nu kos kararitu kuari ge lain teu nyarekel kana ilmu kabeh ge ieu bangsa di DPR pusat teh nyekel ilmuna ilmu dugala kabeh lantaran manehanana ditembak supaya ngebul di anu supaya anu nyekelna ilmu kararitu wungkul lantaran ieu nu kuari mah tapakna kabeh ge di Pelabuhan Ratu jeung Nyi Roro Kidul. Masya Allah satungtung can kadeuleu ke bakal aya kiai ge menyuarakeun kiai nu asli ikuti urang lamun di deuleu kamari eta Gus Dur teh kosi Semar ja percis kosi Semar coba ge amati coba ge amati ku tukang wayang makanya hoan satungtung can aya ulah waka
lantaran ieu mah raradutan kabeh ge geus salametkeun diri urang saat engke sakedeung deui urang batur ihyak-ihyakan urang mah Allahu akbar batur kampanye urang mah salat duha bae Allahu akbar duitna mah cokot teh eta sia mah sok kitu bae sih blon jadi benerna ieu eta teh anu carita almarhum aya hiji jelema maot kemudian atuh anak pamajikan bapak ma mamang dulu kabeh sebatang kara eta lapor ka kiai ka dieu ka abah almarhum kiai ulan maot aju dirkahna aya tanahna aju ija ahli warisnya aju kudu kumahakeun cenah teh ini coba ke Lampung emang enak coba bae coba ke Lampung padahal teu wauh teu naon kata almarhum teh nyebutin coba ke Lampung lah Lampung mana tah Lampung nu belah dieu lah ulah jauh-jauh coba belah datang bae ka ditu jaritakeun si anu coba kumaha teh busugan aya coba kurang Tangerang mana nu di Lampung bejakeun ditu karumpul nyaho terus lidik sih gorenganan bener aya ahli warisna teh eta padahal teu nyaho si eta hirup di mana si eta di mana kok bisa kos kitu tah urang mun ditanya bapak eta bisa nyaho wah tuh kos kitu yo teu ngajawabnya eta lain urang hayang nyaho eta ilmuna kos kitu nang di mana eta tah bisa dibeli kitu ku urang heeh atuh kumaha eta nanyakeun datang ka kuari teu macam wah sebenarnya kos kitu sok nyaho teu menanyakeun mah eta bisa nyaho aya ahli warisan di Lampung sedengkeun abah kan teu wauh jeung si eta kemudian atuh jauh bukan geus eueuh bae geus hubungan bae geus nya bage tilok ka dieu nyahoan teu naon tetapi bisa nyebutkeun eta coba di Lampung berarti aya ahli warisan kadeuleu tah kos kitu ieu datang ka kuari teu dibedakeun atuh geus karup-karup mawat deui atuh geus masyaallah. Nah iya kapan kos kieu ke masih cenah ngaji. Iya kos di Ampel. Eta sepi kene. Eta mah nyaksian ngomong gitu loba jasa pala putra anak-anak kabeh. Kos Ampel cenah kadu. Manya bae cenah dagang ambal aya cenah ka ditu. Kadang ka tukang-tukang ieu ge tukang naon kadang-kadang cabe bawang aya manya cok urang. Ye coba ge. Aja usira teh ulah kadanan sia mere mangajeng cenah milu dahar bae di dinya. Eta geus ngomong bae tah. Sataun memeh maot teh geus ngomong wae cenah bokalna. Bener bae kuari. Ulah tukang bawang tekan tah rahasia aya. Mere mah tilok nya ge. Bacana kiai hayang dibere. Teu mah keur dongeng bae lah. Atuh jang naon tah rahasia sih. Masyaallah bebejan teu naon teh clu celewe di dinya. Geus masalah geus masing-masing bae nyana-nyana urang-urang atuh. Ngan sing tartib bae hiji ulah aya sampah-sampah lantaran di lain tempat dagang geus niatanana ka dieu ngaji beheulanan kadua kakarak neangan Maisha geus ulah ngotoran di dieu engke lamun ngotoran di dieu engke kukula bisa-bisa meunang teu meunang dagang ulah dagang geus pokona mah dagang di mana bae tapi aing tetep minta untung itu jadi kepala-kepala dagang atulah tah eta kos kitu caritana alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul tegas kateropong apa naon wallahu alam geus kos kitu bae eta jelema-jelema nu geus deukeut ka Gusti Allah teh kadang-kadang 10 tahun ka hareup kadang-kadang 20 tahun ka hareup komo tah mah anu sataun deui ka hareup anu asana bukti-bukti bae masyaallah kunaon eta dibere ku Gusti Allah ngan teu meunang ngajelaskeun nu sajelas-jelasna besi engke kajahoan kawalianana beuh lamun aya jelema kajahoan kawalianana ujianana ngan henteu dicarariuman doang mantap cara mah api lain main geus hiji kiai lantaran geus katembong kawalianana wow bisa salamanan bae kan kunyana ieu diborokan leungeunna tah gitu wow ngemu ka dieu terus salaman aya borokan kan embung punyana di kieu-kieu ge embung ya borok ai urang mah sia kai
balikeun atuh aing kieu tak ku sia ieu. Aing kiai tolol sia aing. Urang mah hayang sasalaman. Aing nu asli mah wali atuh mung. Itu diborokan gitu teh. Geus nya asal nu sasalaman los tah sia aing da. Henteu ngan ieu na doang sakitu tah. Ja embung aing nu asli mah teu hayang di sasalamanan teh emang kumaha kitu teu hayang. Isin ka Gusti Allah isin. Encan meujeuna asana di sasalamanan, encan meujeuna asana di kitu-kitu teh. Boga isin, makin ka ditu makin isin, makin ka ditu makin makana akhirna mah kos kitu nyanana tadi borokan teh di anu supaya arembungeun. Ai urang mah lain malah ngahaja. Engke sasalamannya kayaknya. Aju cium tangannya. Sing ada sia ulah kaliwat barokah. Anya wali nyebut barokah ka sorangan. Gantung habak ye kos kitu ieu. Tata kos kitu ya alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul sabir. Taye engke ti dieu urang mulai minggu hareup bakal ngadongengkeun Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Ieu bakal naya dongeng Kangjeng Nabi Ibrahim. Ujian nu ngabesan rugi. Ujian lagi emang gitu panjang dongeng nih mual tamat datang ke 3 minggu ya memulai ida Al-Quran ku hari urang ngadongengkeun Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis salam. Guys, besi minggu hareup deuk kondangan diheula-heulakeun. Ieu lantaran ieu moal kabangi deui mah angel jasa ka balik deui teh angel. Oh, luar biasa. Komo nu kolot mah moal balik teh kabul modar nya atuh. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azara wallahu